Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng simkuring Bapak Diandita Pusaini SPDI dina pelajaran bahasa Sunda kelas 8. Nu mana dinten ieu urang bakal ngaguar pangajaran kahiji materina perkawis kawih. Naon ari kawih? Kawih nyaeta rakitan basa nu teu kaugur ku rupa-rupa aturan kawas dina pupuh. Kawih kaiket ku nunamina wiletan jeung tempo. Jadi kaasup sekar tandak. Kawih baheulana ditulis ku bujangga jeung biramana teh angger atawa ajeg. Nah di dia aya salah sahiji contoh kawih anu wajib ku hidep dibaca atau dikawihkeun nya anu judulna Kawih Cinta Nusa Sanggian Mang Koko. Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi Alam Endah Hejo Nemblok Sugih Mukti Subur Tutuwuhan Beunghar Pepelakan Daun Hejo Ngemploh Karaharjaan Lemah Cai Kakayon tumbuh subur pajangkung-jangkung Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung Piraku rek rela piraku rek tega Alam nu ngemploh hejo pinarengan ngarang-rangan teu kariksa Tutuwuhan nutup alas bandawasa tatangkalan nutup gunung ngambah rema priyoga dijaga diraksa diriksa kakayon manfaat sumber kahirupan bangsa mamala tengah ngeblak nuntun gimir ketir bahaya gunung urug padataran banjir rampah pada doko samakta sosoroh ngagarap tanah ngeblak dipelakan tatangkalan hejo ngemploh. Eta kirang langkung teksna Kawih Cinta Nusa. Ayeuna urang kapayun bakal ngaregepkeun Kawih Cinta Nusa anu dikawihkeun ku kakak kelas hidep nya nu ayeuna tos di kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Upang Permasa Sampuring Kurisan Sakinah di kelas 8I.
kumaha barangkali sadayana raoseun pisan kan kawih teh hebatnya ieu namina Pelisa ayeuna kelas 8 kamari kantos ngiringan lomba warta tingkat provinsi. Barangkali sadayana dina kawih Sunda teh seueur pisan. Aya nu dipiri ku kendang, ku degung, ku kacapi. Nah, lamun kawih Cinta Nusa ieu mah dipirigna teh ku kacapi nya. Gitu. Naon atuh eusina? Tah hideep kudu paham naon eusina kawih Cinta Nusa. Jadi aya opat pada di kawih Cinta Nusa, pada teh pamibasa Indonesia mah baitnya. Dina pada kahiji kawih Cinta Nusa ngagambarkeun kumaha endahna jeung suburna alam Indonesia. Pada kadua ditetelakeun estu lebar pisan lamun ku urang teu dipiara. Pada katilu netelakeun pikeun urang ngajaga ngaraksa jeung ngariksa alam Indonesia. Teras pada nu kaopat perluna alam dijaga supaya alam teh teu jadi mamala pikeun urang sadayana. Tah eta hideep kudu paham nya naon eusi dina kawih Cinta Nusa. Saparantosna hideep maca, ngupingkeun, memahamkan atanapi mahamkeun eusi kawih Cinta Nusa, ayeuna latihan. Mangga anu gaduh modul tingali latihan 3 di halaman genep dugi ka 7 nya. Mangga langsung dieusian dinu modulna. Teras dipotokeun kintun ka penugasan Edmodo. Anu teu gaduh modul soalna tingali di dieu serat di buku tulis dieusian potokeun sami kintun kana penugasan Edmodo. Sakitu dina pertemuan dinten ieu mudah-mudahan aya mangpaatna ti Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.